Kalau ada yang mau kudu dipupukan deui mah ieu. Loba hiuan, loba hilu dah. Pupukna heula we ayeuna mah. Jadi buahna jadi menggunakan pan bisa pakai bujang awalnya dijual. Aing mah dengan jelema hese makani. Pasar jelema teh kesebel dan jalan kuat pasang BI. Abung-abung aing keur kesel keur naon? Minggir moal maneh. Lamun teu minggir, aing nu minggir. Naon si kesel wae. Ngajak gelut. Epres ku aing. Abun maneh dilawan ku urang. Astagfirullah jadi api dah. Oh. Ngajak ribut nih kau. Siapa nih? Mentang-mentang maneh cicing dirinya aja betul. Kepret paling keren lah ya. Gitu. Kayak dicabut wae. Wih. Jumbo. Kebeneran dasar anak soleh. Aya we rezeki teh datang-datang. Keur aing butuh ka manehna, aya di dieu manehna. Aya paribasa. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Loh, iya jelema nama. Hei, Bo. Wow. Mani cicing wae. Alah. Oi. Bo. Maneh mah teu nempok-tepok porem-porem. Waktu kurus sedih teh cicing. Naon sih? Jelema mah atuh dajeng babaturan jeung naon? Amprok teh ngomong kumaha ke kayanana, kumaha ke keadaanana. Geus datang jelema eta ngarasa curiga. Teu sasarina datang ka kebon rek naon ieu. Mah henteu, ieu mah henteu. Ngadon ngariripuh wae nu aya ka dieu ge. Geus, ieu mah pikiran goreng ka budak eta mah. Wih, sahabatku, wow. Emang paling mantap sahabat. Di dunia ini tidak ada yang lain. Cuma maneh, Bo, sahabat saya, Bo. Kayak kahayang nanya. Kahayang kumaha, nu penting mah urang mah persahabatan. Daripada urang jeung dulur leuwih baik persahabatan jeung teman, Bro. Teman sih teman aing mah geus curiga. Teh heula ulah wake curiga heula. Masalahna kan urang teh jauh di Jugdug anggang di teang aya maksud tujuan boleh wake udon maneh teh. Oh deui. Nah, masalah. Oh deui geus aing mah curiga wae. Curiga naon? Masalah curiga. Ya, masalah, Bo. Ieu, tidak ulah kamangkat. Tidak sama pinapsuan wae. Cicing lamun babaturan datang cicing. Di bangsa kieu wae geus ada mangkat ngoloyong di mana aya ngahargaan. Sapan maneh nu paralang kuliling wae. Paralang kuliling kumaha maksudna? Paralang kuliling kaditu kadieu ngalieurkeun panada harek naon. Ya. Lain sih, Bo. Allah. Ya maksudna mah batak jauh-jauh soten, Bo. Ngarti meureun. Ngarti di mana entu ngarti ah. Apa nih ya? Babaturan mah teh geus sabaraha taun geus ditangkartikeun wae. Ngerti lebah mana sih mending ngaringin segitu. Ya maksudnya mantep pira sih. Naon? Biasa rek pinjam duit. Yang naon? Dan tegedean teh naon pinjam duit naon ge urang mah. Ya, ayeuna mah kieu da ieu mah di dieu urang keur tanggal buah. Ayeuna mah urang ngobrol di saung we nya. Oh, boleh. Ayo ka saung we jung ti heula. Ayeuna engke bedu subuh. Sama tuh begitu ngambek wae naon teh. Ka saung. Di saung? Tungguan. Bari ngopi. Oke. Tungguan di ditu di saung kopi aya. Ya bareng ah kayak main melompat deh. Moal ieu mereskeun heula ieu. Oke, beres. Jung, heula nya. Ya wae, lumayan teh lah.
gue nyamperkeun wae ka saung teh. Alah. Saung ulah nyamperkeun jelema. Hasil itu wae ya. Yes. Ya. Aya naon sabenerna. Ya mah, tadi kan masih aya naon. Urang teh boga pangabutuh tadi ge. Pandang urang nyampur so teh boga pangabutuh ka maneh. Dihidong sama. Naon tadi ngomong ke situ. Aya naon. Da kudu dicaritakeun mah bola. Pokona bisa diheun pokona. Pengen sesedina ka dieu. Nya lain sedina ka dieu lain. Maksud teh kasedih urang teh eueuh deui babaturan nu ka maneh, saukur ka maneh bisa namplok ka sedih urang gitu. Naon sokan ngarti wae. Katempo teh ya beungeutna. Oh, nya nempo beungeut mah. Apa geus dibejakeun tadi ge tepira. Urang poe ieu teh butuh duit 100 anu jam 100 teh gedeun teh. Ya, ayeuna mah kieu we nya. Aya duit 100.000 mah eueuh. Hah? Eueuh. Wow. Bener, ayeuna ge 50, daek henteu. Wow. Nya kurang atuh, Bo. Urang kan butuh ke 100. Pokona urang mah tidak tahu menau. Nu penting urang mah 100 pokona mah ayana. 50 mambung urang mah. Aduh. Si eta. Yeuh, nya duitna ge aya 50 kurang meureunnan. Pokona mah kieu we. Cekel heula 50, sesana ke urang arek neangan heula nya. Tah, gitu. Kakara kamu adalah teman yang sejati, Bo. Pokoknya saya tunggu sampai ya. Pokoknya teman rek menang, rek henteu, tujuanna pokona urang mah 100 titik. Oke? Ya aya gitu mah yo aya 50 nya cekel heula. Ke sana ke sore. Nah, oke siap. Oke, makasih, Bo. Oke, makasih. Tapi nak pokoknya sama tidak tahu menau. Pokoknya saya tungguan sampai subuh, nu penting mai 100. Di daguan, Bro. Mudah-mudahan sing menang, oke? Wow. Si eta aing dan teu boga hutang rasaan mah. Nginjem buat maksa hirupna. Geus ngonya. Oke, neangan heula. Dagon di dieu, moal ka mana-mana. Oke, makasih, Bo. Dasar anak soleh. Makasih, Bo. Di dagoan 50 di ulah poho, oke? Ala bisa jelema edan. Gue usaha minjem duit kan yang kemana wayah minjem duit teh ese himpunan boga duit boga pantes duit aya we hidupna teh terus dasar jelema eta kieu we lah ayeuna mah boga hayam hiji-hijina gitu kan kita nyaha menang hayang eta teh hayang daek teh daek hayangna kurang dijual lah. Nah, ieu hayam mah ieu tak kumoal 50 hayam ieu dah kumaha ada hayam padang cahageun demi si bokeh ini babaturan nya ayeuna mah hayam menang hayang-hayang hayang nanti dijual aya namanya dengan lagi tukang kana akun keramba. Beneran ya aya baris. Pak. Naon? Kurang aya perlu euy. Perlu naon? Karek ngajual hayam. Oh, sabaraha? Geus segede kana mah 50. 50. Oh. Pernah rek nulungan babaturan urang. Oh. Di mana nak coba di mana hayamna? Lepas mah. Wah, kumaha hayam hiji-hijina teh ho. Buset urang keur butuh kumaha sih kos ieu? Oh nya kumaha atuh? Hayam ho, hayam. Kumaha atuh ieu jadi ho? Nya kumaha da hayamna? Terus kudu dibeli. Hayu atuh bantuan tewak. Terus urang ngorek kumaha? Itulah kurang bantuan. Tadi hayamna mangkat ka mana? Tah, hayamna di luhur. Ayo atuh sok bantuan kumaha carana ieu naok hayam ho. Kumaha ieu? Hah?
Benar itu ese. Aing ngasih tuh. Ayam gigi na euy. Pangajul, kanan pangajul. Yo. Aduh. Tuh, ayam orang udah beli. Alah, jam gigi na dari itu kabur. Tuh gede ayam nak di itu tuh jauh di wae aing mah ayam duit bahari aing mah bokek kumaha bokek ayam hiji-hiji na tuh bahari Kumaha beunang teu? tuh kalah nanyakeun si bahari mah bahari ayam bre kabur ayam itu jadi bokek ayam nama di dia euy. Aduh. Oi. Naon? Kapang Kai nyelap re, tulungan re. Oi. Bre. Oh, nyelap, Mang. Gedang urang adinya tuh. Oh, itu nyelap punon, Mang. Newak ayam tuh benang ya nyelap ya kosi ya bre. Tulungan atuh. Tapi ayamnya beunang, Mang. Ya syukur hari beunang mah urang tata dingan di ditu buat harese. Ngan hayam hiji teh. Boro-boro nang ya ulah aing nyelap oh. Asa nulungan. Buru aing pegel yeuh. Oh, nyelap meureun, Mang. Heuh, tadi buset cenah. Beunang. Bang kereta nang. Waduh. Wah, atuh ieu. Ada. Anjing aing hayo benang tuh nyelap ku sia tanggal tahu. Kesekon. Cepat. Ayam lagi teu beunang, kan ngoret ah. Aing gara-gara si bokek ayam mau lu nyelap. Mau nak we menena mau pinjem duit aing tidak neman duit lah. Mau singkeun hirupna. Ayam oi. Sius. Ya wae jelema mah pika pinambahkeun wae teh nah. Aya yeuh. Bos. Oi. Di heula. Saya nu gorokan. Hei. Naon Mang Jumbo? Duh. Hei, naon Mang? Urang kebenaran bos aya maneh. Bingung ku budak. Yo, urang teh keurkeun buah tangkal buah. Eta datang jelema edan jocor nginjem duit. Oh, nginjem duit ka Mang? Oh. Nginjem duit sama 100 urang aya 50. Kokoh yang 100 wae. Keukeut eta teh. Heeh. Nya atuh terus enak kumaha? Da urang aya mah kieu aya pangabutuh ka maneh. Eutik. Bisa teu Jeung duit. heueuh, intina mah kadinya. Sabaraha nginjem sih? Nyabutkeun mah 50. Aduh, 50. Nya oh 50 mah tuh. Kumaha nya? Atuh ciga tuh tulungan duh. Urang itu jelema edan nungguan wae lah. Ieu keur ngalauk ieu itu. Terus kumaha ayeuna euy? Manu itu maksa ka urang. Teu bisa diingkek. Henteu. Nyanggeus atuh kieu. Kumaha? Ieu neangan heula diusahakeun ku ieu nya. Heeh. Pinjemna sabaraha? 50. 50. Heeh. Ieu aya 25. Tuh. Aduh. Atuhnya kurang, euy. Kurang. Tiga tuh tambahan atuh. Oh, deui itu. Oh, itu kudu wae. Kudu urang mah minta tulung ka maneh.
Yang di sini yang tuh nya. Kan sejen sugan aya anu boga. Kajun. Kajun pasti mana nginjem heula meureun nya urang tah nginjem heula 250. Kayak yang deui lah sisana nya. Satu kajun lah 25 heula ge. 25 deui na wayahna tah. Ayeuna keneh ku urang tungguan. Ayeuna? Yang atuh ya. Berarti 25 deui nya. Ayeuna ya tungguan. Siapa yuk urang ke ditu lah nya. Yuk. Emang. Ayo mangga. Aduh, kayak 25.000 ya jeung nu edan. Kurang 25 deui. Ayo. Kemana nengan duit teh nya? Can menang keneh wae. Aduh. Gila putar-putar. Tah. Aya duit ya. Lumayan goceng ge. Apihan goceng ge lumayan. Aduh. Beunang duit. Duh. Segala ku angin di duit teh. Duh. Angin kencang geningan. Kalah mentas geuning duit teh. Buset. Beuki jauh wae duit teh nya. Benang. Buset teh. Ku giras-giras teuing duit teh. Tet. Aduh. Hati duit. Ngikut nepi ka kebun sawu. Duta kadinya mah. Kalau untuk banjir aing mah kan loba jelema deui duit teh. Motor itu ditambal. Tambal mah. Coba teh. Tapi kadieu urang neangan duit, aduh. Ngabelaan minjemkeun ka Mang Jumbo. Uka capek kieu. Sing beunang atuh ana duit lah. Sing karunya ka urang teh atuh. Buat geus capek kieu. Sing beunang ayeuna mah tuh. Tuh ala caing ge tuh beunang di wae. Aing kumaha tuh duit teh. Loh aing malah anu poek di duit teh. Aduh, kumaha nya? Alah. Gara-gara budak duit goceng. Jadi kasasar we. Coba orang jalan balik teh nya, ka mana? Jebul-jebul ai di dieu. Set ngabelaan minjemkeun ka Mang Jumbo. Balik we Balik Salah. Dari neto mau gesek. Masalahnya buat kadaplok gitu. Si Darmun, si kana teh. Darmun urang sampeurkeun.
Mun. Mun. Hei. Kuat tenerak ditanya. Hei. Kelihatannya goblok Ya, hei. Wah, enggak. Hei. Enak terus. Ganggu wae ang kerjang-jang ya. Riburan apa ya? Ya tuh udah digoroan mun ikut ngaliuk-ngaliuk. Enak on. Iya, iya. Oh, sok mah. Urang aya perlu. Naon? Ngecok lah duit. Sok duit. Heeh. Berapa? Itu loba. 25 weh. 25. Aya. Kagok teh sing jam teh ngelakeun wae. Rem lagi dah. 25 ya teh ke? 25. Mal leuwih mal kurang. Moal. Ke 25? Heeh. Hah? Ke 25 wae? 25. Teh kan sok rem lagi na. Ai 25 teh kagok. Jadi kieu mun. Urang bener-bener butuh 25 teh. Bener-bener betul. Hmm. Rasa kagok teh lagi na ngelakeun ai 25 teh. Bodoh amat, urang mah kudu aya weh 25. Lamun maneh kira-kira masih ngaku sahabat ke orang, kudu aya. Aya. Kudu aya ayeuna. Jadi lamun Allah Lain sahabat berarti jadi putus. putus. Kadang Bodoh orang kudu aya 25, ulah kurang, ulah leuwih. Ibu Aya 20. Teu bisa kitu. Aya 20. Oh, Aya 20. yang 25. Aya 20. Nah, Kurang mau kurang. putus ah. Aya 20. Nya kumaha carana mah supaya jadi 25 sok. Ayeuna keneh. Tuh ayeuna wae. Heeh. Ini tadi moal. Nya sesana kudu aya ayeuna. Dua ayeuna. Heeh, sok. Berarti urang Tah. masalah eknangan ya. Heeh, buru. Heeh. Enak lah. Teu menang putus tali persahabatan urang jeung maneh teh. Entong. Nyamun bung kitu mah kudu pas 25, ayo usahakeun. Heeh, ayo usahakeun. Ayo. Jig. Iya 20. Tengan kurangna. Ya tuh kitu mah. Urang usahakeun rek nang nya, goceng deui. Heeh, kudu aya pokona mah ya. Heeh. Hmm. Nang nya. Sok. Ayo. Tungguan kurang di dia. Kudu ayeuna wae kakek. Kudu ayeuna. Iya nak. Ayeuna. Udah putusnya. Sudah agung. Cek lalawara wae kitu. Kumaha dengan duitnya lah. 5.000 yang goceng. Kian putus. Persahabatan teh embung putus urang mah. Pokoknya embung putus jeung Uus. Urang geus sadar sainem jeung maneh Uus. Embung urang. Abah ya, saya pangapunten ya kebenaran, juga ada menang pengulian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga bah. Alhamdulillah, jaga. Beneran bah dia bah. Istirahat lah ngopi, tak keur nyiram. Nyiram. Jauhin ke dia. Bukan Enon. tengah botoh. Tugasnya ayah kuliah di abah. Tugas abah perlu gitu. Ari Pak Kulit daek mah maneh sok tah gantian abah nyiram lah, abah geus mogok. Nyiram puntang ka horma abah tuh. Nah, cerita di mana bah?
Ya lumayan sih, rada jauh. Waduh, Katakan abah istirahatnya capek ya. ya pokoknya dilakukan orang apa lah. Kajian jauh ke. Oke, ku abah di kuliah lah. Kuliahnya. Bener ya. Ayo siap. Dia ya. Dia, Oh, sok iya. ya. Sok. Pagawean mah. Enggak coba nya. Kowe ngacaya lah kayak itu. Usaha. Ya. Bang pangabuto duit goceng. Ngacay. Coba jauh ngacayin na din. Nang kumanan niya. Iba ka itong espanang niya. Pumunta ka tabi kaki ya. Nalad goceng. Dami si Uus. Aduh. Amo na niyang sabat ma. Aduh. Apa siya nga ba't ka mo, Uus? Pokoknya akan dilakonin. Aduh. Gusto no agung. Resenya ngaca itu ya. Nah. Riba usaha teh mengenang duit yang digoceng kaki na. Ampun, bilang bungkun sahabat. Ya. Manusia tuh. Nah, wae. Yang ketabrak. Why motor yang ngerti rese? Mengenang duit yang digoceng kaki na. Ampun, bilang bungkun sahabat. Ya. Why? Niliwas kue ke motor. Goblok, di kumaha cai. Mah deh wae. Ke mana sih? Malah ngejalan. Aduh. Goblok, tinggal di wae kaca itu. Aduh. Tolong. Ika mana anu ngalacai teh. Lila-lila teuing, ranggeus na nyiram. Bisa nanaon can timbul-timbul nu ngalacai teh. Ini lila ngalacai teh. Benang teh caina. Sabar ah. Ese, ke rumah motor ditabrak. Motor ditabrak, tabrak motor meureun. Eta maksudnya. Ese. Oh, eta budak. Kunaon dibantikeun? Moal dikuliahan ku aing atuh beureun sia. Semuanya amat. Kepada aing kasihna. Aduh, si Jumbo kemana sih? Paling geus sore kieu dihan. Aing pernah janji jam 2, geus setengah 2 ieu. Aduh, Jumbo. Aing tunduh dihan lah. Apa bari sare wae kita aing nungguan. Sugan we. Da gua ada butuh ieu teh duit teh lah. Ya Allah. Dan datang wae. Sare heula belah. Sama ada ini yang duitnya. Pada semuanya siapa yang goceng jadi?
bokek ya. Dah, mana tapi nabutuh tapi sian. Bokek lain ya. Aduh. Wah. Duh. Menganing jago silat ya. Jabah orang butuh. Sian putus orang sahabat yang si Uus. Kumaha aja yang udang kenananya. Tah. Ayo, Oh, Sya. Ayo maju. Oh, Sya, datang-datang ah. Wow. Ayo sugante aing mejurig. Oh, Darmon sama ngareureuwas wae naon mah tadi. Yuk kala. ya perlu kaua. Oh, Yuk, Ngadi yuk. menang. henteu meunang mun di Bang Mana? Dupra kudu meunang berarti teh. Menang. Meunang. Tong dikitu-kitu nya. Hah? Tong dikitu-kitu. Oh, nya tadi mah kaget Yang jago masalahna. silat. Wah mah. Tapi kan aya tempatna silat ge. Asuhan teh urang mah musuh tadi Oh teh. gitu. Oke, yuk, Menang yuk. yuk. Menang. Yuk. Lain mun ngomong-ngomong, mah sudah teh aya perlu naon ka ua. Sedih wa. Sedih. Heeh. Mah sudah kasedih sedih naon bukakeun heula permasalahanna katarak sedih. Yuk, sinjem duit. Pinjem duit sabaraha? 25.000, mesti berekeun 20. Terus Kurang 5.000. 5.000. Mun teu ku poe ieu ya. Sabaraha buntutna? 5.000. Jadi ari pinjem teh 5.000. oh. Mas, aing tuh Ini gua seuri. lain masalah seurina. Awak kayak gitu gede nak butuh 5.000 perak tepikeun ka ceurik. Ye, uang ge dengekeun. Aing keur nungguan si Jumbo uang ge butuh duit 100.000. Sarua aja sedih kadang. Enggak satu. Tapi gak sedih. Aing sedih sarawae. Jadi butuh 5.000. 5.000. Tah, lamun 5.000 mah dah sabab kumaha mah ge maneh teh kajen gede awakna ge da masih kene budak anggaplah adi ualah. Ai 5.000 mah aya 5.000 mah. Jadi jeung mayar hutang. Nginjem si Uus, pengen nginjem. Oh, bere nginjem, bere bayar hutang. 5.000. Oke. Kurang 5.000. Tah, mun duit lagi wae sarawae. Sadasa inum jeung manehna. Maksudna? Sadasa inum nambung putus persahabatan. Oh, gua perjuangkeun lah masalah tai 5.000 teh mah kantongan cuma kan 5.000 na. Aja bobotoh 5.000. 5.000. Ya. Ya, oke lah. Yang nya. Oke. Adinya pokoknya mah persahabatan itu ada satu kekeluargaan yang kuat mohon. Pokoknya mah sok berekeun lah di Mang 5.000 mah. Ya. Oke. Ya, ini tuntunya Bang ya. Hah? Nuhun. Oke. Ah tadi berekeun ta duitna. Berekeun. Ayo. Mana si Darmun teh? Gila kurang ditungguan di dia. Pokoknya mah mun teu meunang goceng. Awas we, ngalayang. Pokoknya mah mun teu beunang mah wali aku ge sahabat kurang. Nah gitu. Bang goceng apa? Teu meunang. Gila ieu. Tah. Pucuk dicinta ulan punti gua. Dio kala. Kumaha menang teh goceng teh? Menang. Buat tujuan lila di ai sugan teh ka mana? Kenapa ngusahakeun ngaranna oge Us, ngusahakeun urang mah sebagai sahabat mumpung putus. Gitu. Terus mana enak duitna? Iya. Dah, Bas. Ih, jero. Ulah. Nunda duit goceng nih jero-jero teuing tuh dah. Saya jero. Nah. Sudah. Siap. Ikeun duitna. Tanya. Tah. Oke ya.
duit geus katarima di urang, anu kurang teh ya. Berarti tali persahabatan kita teh tidak putus. Hah. Siap. Oke? Oke. Ayo urang. Udangkeun. Udangkeun. Ai sudangkeun. Gudang wis sorangan. Oh jahat. Oh jahat. Namun lain gara-gara si bokek mah bebaturan sorangan. Urang boga pagaweun kaganggu gegara manehna lah. Nungguan uus lila, ini neangan duit ke mana? Jelema teh. Aduh, buru us pagawean itu tanggal 2 us. Alah. Ijek tahun menjupunya. Padahal tadi bisa diinjekkan buat 25.000. Masalahnya jaker naon gitu. Dane urusan. Ah, bos. Bos. Udah. Kumaha? Alhamdulillah aya 25 teh. Alhamdulillah syukur atuh ari aya mah. Eta ngomong-ngomong, ieu kurang 25 jeung naon? Ieu lain jeung urang ge nulungan. Nulungan bokeh. Lu manehna jauh-jauh tuh ka ditu tuh ka kebon. Urang keur teu mupuk eta tanggal 2. Butuh pisan. Manehna buka pangabutuhna jeung naon mah jeung keluargana tigana. Aya ieu 25 mah. Heeh. Tuh. Alhamdulillah. Urang ge neangan duit 25 ieu teh kuat muter. Jadi kasih sakabeh nya. Heeh. Menang-menang di si Darmun. Tuh. Tuh. Nuhun. Tadi 25 enak 25 jadi 50 ha. Heeh, jadi 50. Oh, urang malila. Arek nganterkeun langsung. Da jelemana nuhun di saung. Heeh, siap. Heeh. Nuhun. Leuweun atuh. Heeh, engke leuwihan. Yo, kayak kapan-kapan ke saung boleh bagi ngopi. Oke, siap. Oh, nuhun ya. Ayo, Pak. Masih tunduh dia lah. Dah, penuan jumbo lah SDW lah. Kemana di jumbo tadi aing lah. Penungguan lah gila. SW lah. Aduh. Nu edan ngunah we sare. Batu rumah neangan injem konon pangabutuh manehna. Jauh-jauh ge buat sapoedeg neangan duit. Alah, ieu nu edan dan butuh duit. Asap aja. Wah, matana soek. Aduh. Lain urang kan lila nungguan maneh, Bo. Ya, urang teh uprak-apuk neangan injem konon sarua wae. Terus pinjem ka Uus. Nah, Pinjem. alhamdulillah pangabutuh maneh ku urang dicumponan. apaan kedengeula urang ge kan ngomong, Bo. Eta mah ari sia bade dituna ngijem, sia bade dituna nyopet. Nu penting mah oh iya urang bisa ditulungan ku maneh. Nulungan si nulungan kayak nulungan mentung. Menang, Bo. Menang. Alhamdulillah. Ya. Syukur. Berarti Mahi. ya Ya 50, tadi 50. oh ada 50. Heeh. Jadi 100. Heeh. Makasih, Ya. Bo. Memang maneh sahabat yang paling sejati, Bo. Tiada ada lain, tiada ada lawan pokoknya mah. Ah, padahal. Deket. Nah, Yo lah, asa sawawu ya. naon? Hah? Naon? Tuh, cek aing ge tuh, beungeut da tempo. Kos maneh kan? Eta. Lain masalah eta-etan aja, Bo. Naon? Ieu duit urang. Aing tadi ka dieu si Darmun Heeh. nginjem duit orang 5.000. Jadi dia duitna nu urang geuningan. Yo, pokoknya mah orang mah nyaho teu nyaho geus mah we 50.000 jadi 100.000 maneh tah boga hutang. Bener sih. Tapi kan, aing bisa tapi nuhun ya. Oke, terima kasih, Bo. Dasar rezeki marka mana wae, oke? Siap? Oke, Oh. siap.
tenang. Naon? Di leuwihan, oke? Nuhun atuh nya. Di leuwihan mah. Aing suka bisa ulin, bisa malam mingguan. Wah. Dan aing buat neangan ka mana mendi, neangan pinjem gonon. Bukan teh heueuh jeung pangabutuhan keluargana. Nyaho kitu mah aing teh sudi aing neangan. Aduh, dasar rezeki aing bisa malam mingguan. Malam mingguan. Rezeki mah pokoknya mah malam mingguan jadi kira-kira. Dibilang ada kapona. Halo, assalamualaikum sayang. Hah? Oh ya jadi dong. Bokek gitu. Pokoknya neng penting ieu hayang naon. Pokoknya mah baso, minggir. Pangsit, oke. Menang duit neng. Duh, gede-gede. Asa anu poho ya. Gede-gede neng. Aduh, aing sepatu dihan. Anjing kuat nyeker kos ieu. Gede-gede neng nya, tutup pula. Arek sok sepatu heula gede. Oke. Menang hijau. Kenakan kemana-mana aja sahabatan. Tarik kang, kentek. Kan kita guai. Kira teh. Ayo orang kaya itu mang, Pada kala iya bermasalah. itu mang Jumbo kunaon itu. Ayo non mang. Mau kuno. Oh, aing anjakan. Kunaon sih yuk kala tuh ngobrol. Diam. Tadi duit nang nginjem teh anas mah heueuh neangan aing ka mana-mana asuan teh jeung pangabutuh keluargana. iPad. Jeung pake ulin si goblok mah. Hah? Aduh. Mas karumpul dihan kumaha geus. Anu sepatu aing di dinya dihan. Oh, eta geuning jelema na eta balik deui ka dieu. Bokek. Mereka mana, Dik? Ya rek balik, Bro. Emang ada masalah? Oh iya, mun biang kerok nak. Oh. Udah. Masalah. Dadam, enggak boleh. Oh. Allah, ai mana naon atuh mun. Duh, aing ambekan mun segi hesena. Udah. Us. Aduh. Udah. Ya Allah. Aduh. Boro-boro ka naon? Ayo. Iya, teh. Wow. Aduh. Balik diudagi kumaha ya. Ngajelang hese. Geus deket ya. Tungguin atuh. Tidak sama rumah berarti. Duit. Kalian tukang saya. Ayo Aduh, tulus mingguan.
Gandeng. Kumaha orang malam mingguan ya duit kabur coba. Itu sama. Kasih itu tidak duit ah. Nya duit jadi kieu kayaknya. Urang lamun putus jeung kaboko kumaha? Lor teuing. Ya mani. Lusun wae sia deui aya. Main hayam kuat dijualan kuat lepas ayo geus tinggal saya. Karena ke boga ke Bogor. Hei, ayo tinggal aku siapa mau tinggalkan. Dewa. Sama dengan gede. Itu. Ayo. Ayo masa apa jemput baca us. Ciri mana itu bisa boleh nempat tuh. Duit. Dan Akan usaha. kan urusan batik jadi kieu lah. Zaman urang kan jam duit, jambut kurang jam malam mingguan maksudna. Ya ada bohongan. Ayo orang balik itu nih, antapkan dua anda kan lah. Aduh, us. Baju lagi di kita. Ya betul. Keren banget. Neng, maaf ya Neng. Aduh, pentingnya tertulis mingguan ya. Aduh, ya Allah, baju, tabrak ya tata. Aduh. Hei, kemana oi? Tulungan duitnya, oi. Kurangan wae. Aduh, ayo tinggal kita bisa anjat.